Jongjon ari tos angkat mah. Biasa we abi mah beberes teh lamun salaki tos angkat damel. Kumaha we ibu-ibu mah. Ti subuh keneh ge tos sibuk nyiapkeun budak keur angkat sakola. Lanjut ngadamel sarapan keur bapana. Riweuh pokona mah. Tapi alhamdulillah we selalu dinikmati. Tiasa ngaraosan nyiapkeun kangge budak sakola. Da basa abi damel masok ku ninina segalana ge. Da lamun uih damel dicanak uih teh sok ulaheun deui. Kagok cenah jeung karunya bisi capek. Matak alhamdulillah masih kene gaduh orang tua nu lengkap. Kanyaah ka incuna ge leuwih-leuwih ti anak sorangan. Bener teu baraya. Matak incuna ge sok apet pisan ka nini sareng abahna teh. Teu kaop lamun ameng ka dieu teh hayo we dicengcerikan. Abong ti orok jeung ninina meureun nya tos teu asa-asa. Tuh guys, ieu sasapu teh nepi ka balakieu jeung seueur taneuh deui. Da kamari bapana mindah-mindahkeun pot ka handap. Ari tilasna teu disapukeun deui. Abong aya tukang beberes. Jadi geunaheun deui ieu sasapuna oge. Lalega teu kahalangan ku pot kembang. Da matak dipindahkeun teh ngahaja. Capek meureun nyeboran ka luhur. Komo kudu kukunjal caina mah. Tuh tos beres ieu sasapuna. Ayeuna mah bade ngadamel heula sarapan we kangge Tania. Da nembe gugah pisan karunya bisi lapareun. Lanjut ngepel nama engke we tos beres Mam Tania. Da abi mah sok ngahaja lamun ngagoreng hayam teh sok dadakan. Jadi enak haneut-haneut. Jeung budak ge sok segut deui ari dadakan mah. Da beda geuning rasana ari tos tiis teh. Tuh tos beres ngagoreng dagingna. Langsung we urang huapan heula. Tuh kala anteng nyo HP. Tapi da tara lami nyo HP na oge. Lamun dicarek teh langsung we disimpen.